Hiji dua tilu. Kamari. Hah? Orang kan hajat. Terus? Orang kasurupan sih. Oh, cuk saha? Cek ngalajo. Kata geus kitu teh cenah. Urang teh sia ngamuk cenah gegerebegaan. Mane mah laguna meureun lagu buhun zaman baheula. Lagu buhun kumaha nya emang lagu ayeuna sih gak kumaha sih? Ku nama lagu karuhun ayeuna mah lagu TikTokan ke sia tah. Mi teh di zaman SMP. Mi anger sagede gitu. Nya atuh sagede kieu da mau sagede gimana lagi. Lain da keur SMP mah mi menileutik ayeuna nah jadi lemit. Atuh sarua kene euceu eta mah. Oh sama kene nya mi nya. Nya sarua kene atuh. Mi baelah ayeuna mah da geus panggihnya urang ngagibah we lah ayeuna mah mi. Aja lah. Mi apal teu ka Ade Londok. Ade Londok yang lagi viral itu ya. Anu lagi viral itu anu odading Mang Oleh. Rasanya Anu nya nu kitu mi apal teu ka eta. apal Resep teu mi gimana ka. gitu Resep teu mi ka Mang Ade. tuh iya atuh da apa nggak ganteng-ganteng amat. Nya adi abi oge nya jadi kasar gara-gara eta nanti nonton di YouTube Mang Ade da kasar ngomongna mah tak teresep ka Mang Ade teh. Udah pasti atuh jadi narurutan. Ya, padahal nya teu kasep-kasep teuing gitu Mang Ade tingali atuh awakna leuwih ciga triplek lempeng we. Ih teh enakeun ih hayang mundur nya Rande. Astagfirullah. Aduh aya di dieu. Kena naon ih? Lagi ngegibah. Hai. Raya di dia. Kenal Min? Keur ngegibah. Lagi ngobrol. Ngobrol. Iya ngobrol aja. Ngobrol naon? Eta ngobrolkeun Mang Ade. Ada mana? Ade eta nu cigah Lonok, Mang Ade Lonok maksud teh. Oh, naon kitu jeung Mang Ade Lono? Henteu, keur ngagibah we nya Mi. Ngegibah. Ye. Cek ajengan ge ngagibah teh dosa, doraka. Mana yang doraka nutut? Apal naon di dinya tentang dosa. Dosa eta teh. Apal urang mah? Kumaha cincong. Heuh apan cek ajengan ge lamun urang ngagibah ngomongkeun batur dosa, eta teh doraka teu meunang. Alas ya Mi, kumaha cenah doraka. Tadi orang geus ngomongkeun Mang Ade. Ya ya. Sarua dosa nya. Bener. Mi, ayo Mi, tadi geus ngomongkeun Mang Ade. Alah kumaha Ih tuh. apaan mimin nu ngamimitian. Tuh. Tadi kumaha ngomongkeun Mang Adena kumaha? Tuh, nah bet hayang apal. Pan aing nanya kumaha tadi. Heueuh eta Mang Ade anu keur viral teh. Heeh. Heueuh mimin mah teresep gitu ka Mang Ade teh. Heeh, Aimi. Sama nggak suka. Nah, mah kita resep. Heueuh teresep we ngomong natenya kasar gitu Mang Ade. Udah basaina ge euceuk dina eta teh da cenah Mang Ade teh ngomongna kasar wae cenah kitu. Heeh, jadi adik kurang oge kababawa wae da gara-gara eta Mang Ade ngomongna kasar. Oh, gitu. Nah, heueuh bener sia. Tuluy kumaha. Heeh, kitu nun teh viral gara-gara eta nu odading Mang Oleh nu kitu. Oh, udah tapi nya euy. Tapi da eta teh urang mah resep. Ih, naon resep kanu kitu? Resep ku ngomongna urang mah. Nu kasar. Heueuh. Nah, bet resep. Resep Resepna wae. abah mana? Resep we pas beungeut tah kitu pisan. Banget goreng gitu atuh. Iya. Urang kita resep tapi dah heueuh. Kamu mah kenapa kamu kan jadi pipiluan ngomongkeun batur? Iya Amiun mah. Heeh, maneh mah Miun. Ayo Min kita pulang aja. Kaget. Belum salaman kan sama mama ya? Oh iya, Tuh, ayo. Di dia dia baralik mah balik. si Miun mah. Heueuh, poho aing nya. Itu gara-gara maneh atuh. Jadi baralik tinggali. Iya mah, jadi baralik. Maha atuh ieu mah. Jadi aing nu salah sama. Apa nu matahan tapi kenapa piluan?
Aduh, Capek aja. Aduh. waduh tuh. Capek euy. Nanti mana tuh Lain mana dengan si teh? Miun. Si Miun. Geus kurang kuring kere 10, 11, 12 tangan geuning aya di dieu. Tadi kan ngobrol di dia, mana? Capek euy. Naon iya Mang Deh? Iya, sumbangan ti tim Covid. Keur Yang Miun. sumbangan naon? Sumbangan, namanya kan tadi gawe. Heeh. Pangangguran. Heeh. Loba kahayang. Heeh. Oh iya sumbangan. Si eta mau sumbangan. Sumbangan di saat ya? Tim Covid. Di si Covid. Iya, tim Covid. Alhamdulillah ya Allah. Amat aku sumbangan ya Allah. Rezekina alhamdulillah. Nuhun Covid ya Allah. Rezekina itu digawe sih tam. Cing diterima iman Islam na Covid mana ya Allah nuhun keur abi ya Allah diberi sama. Aisyah naon dah Covid malahin jelema Naon gitu? virus. Alhamdulillah virus nuhun virus. Aduh diberi sumbangan aing bang ya virus. Aisyah boloho teh virus teh penyakit. Nuhun penyakit. Tok aing lieur euy meunang ku meunangna sumbangan. Aing teu gawe kumaha nya euy. Apaan mata si lain menang sumbangan teh pasti ada pengangguran, Un. Heueuh eta ge da lieur atuh aing teh toh Aisyah. Kolot urang aing teh era ieu teh. Dia mun diibaratkeun mah ikan teri ngadahar hiu. Camplak anjing eta tahu teri heuh. Ngadahar hiu wah edan. Lamun bung lieur ya. Coplokeun heula huluna kitu teh kumaneh. Di moal lieur kumanehna. Heuh toh lah da kitu aing toh. Heeh atuh kumaha da, Un. Tok Oi. Mana tato wae eta tadi keneh. Naon sih? eta tadi si Mimin jeung si Emi maneh milih mana? Anjing heuh. Tok Naon? itu geuning euy. Naon Aisyah? Itu tuh si Mimin jeung si Emi itu. Min. Mi, ka dieu. Alah heuh sia. Kebeneran anjing. Kela mumpung jangan Pucuk dicinta, ulam lauk datang. Ah, Kamu anjing. karep ngomong. Kela Naon? mumpung jangan ka dieu. Naon? Maneh rek milih saha? Misalnya euy. Aing milih si Mimin ah. Aya atuh aing semi. Deal sia. Dia sia. So. Dia? Deal. Ah. Mimin. Hai. 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 Mi Ah. Itu baik salah. sesalaman lain. Cas teh. Salaman. Aing digapit kedua awewe. Aing ya alhamdulillah. Min. Aku teh resep Min ke kamu teh Min. Nabet resep, Resep we atuh da urang teh resep ke gak Min. bisa resep kumaha. Min atuh Min bener Min. Bener aslinya. Anjir. Min. Seandainya aku jadi gunung, Mimin mau jadi apanya? Jadi pacul. Min aing dipencug meureunna. Aslinya jadi pacul. Kieu tah. Seandainya aku jadi rumput-rumput yang bergoyang, Mimin jadi apanya? Jadi arit. Salah Di keneh. babad aing beak. Mi, Ya, andaikan aku jadi es batu. Mi mau jadi apanya? jadi air panas. Atuh leuleus aing meureunna. Kan biar mencair. Aduh. Andaikan aku jadi nyamuk, kamu mau jadi apanya? Jadi obat nyamuk. Paeh dewa aing atuh ira aing menang nah gitu mah. Tok. Euy, Tuker ah. hayu sarua. Cuk, Dipaehan balik aing ah. ieu mah. Sok atuh. Itu ah. Ngalak-ngalak bisa ketukar dia ya. Geus cicing. Hei, Hei, Mi. Ya, Min.
kuat gelis ya Allah. Mi, Iya. seandainya Miun jadi bulan, Mi mau jadi apanya? Jadi matahari aja. Cuma panggih Mi. Kata gua nusa huluan juri. Tuh anjing cek aja nu ngambek goblok. Mi, Ya. Mi teh so beautiful. Beautiful girl. Mi, seandainya aku jadi tiang listrik, Mi mau jadi apanya? Jadi apa ya? Kuma Mi we jadi apa tuh? Jadi petir aja. Mi atuh hidung Mi kaguludug Mi. Sok atuh rayu urang tuh tinggal itu. Orang tuh bisa ngerayu, Min. Ai ka itu ngarayu, ai ka orang henteu. Maleh orang dia oge. Lelehna di mana? Oh, manya ya gerak orang syukurang teh. Nih, lamun andaikan orang jadi es batu, kamu mau jadi apa? Jadi air panas. Leleh aing. Banyak. Oh, Banyak gitu. asli. Mi. Sok ayeuna rayu urang atuh kumaha we lah. Kamu maksa Mi. Bae atuh. Baik. Baik orang maksanya. Aing udah maksa ya. Nah, ya Allah, terus bari kata-kata nomorna. Ah lila, kaburu Isa. Udah kumaha tuh, Min tuh bisa ngarayu. Kumaha we? Ya we atuh. Da aku teh sebenarnya teh atuh sama kamu teh sayang banget walaupun belum kenal. Iya atau Tuh, Mimin juga sayang kok. sayang. Alhamdulillah ya Allah. Mi, Ya. sebenarnya Mi teh sayang banget kamu Mi teh. Masa Iya, Mi sayang nggak? sayang. Makasih Mi. Makasih ya. I love you Mi. Mi. Nah jadi mana toh? Nah jadi mana Min? Mi. Mi naon atuh? Min, di mana deh ya? Mi aloh aing mah Mi. Min. Aduh, Mimin ke mana? Min. Sama Mana nih? sugan teh si Mi. Suka nanya si Mimin. Ayo Kemana? balik ah. Ayo ah. Hah, yur. Naon ini? Tok. Naon? Ayo wae koba nih. Alah usia. Kepung tok. Sok. Kepung tok. Sok. Taman kayaknya. Un. Bung. Ah!